susun ke benar alat medis. Kurang punya Belanda Irang. Baik, Komandan. Komandan, Ayo naon maneh? ayah Adi jeung Pasolikin kamari leungit 3 poe lalu. Bapak geus dipastikeun. Jangan diculik ku Belanda. Jancok. Urang ulah cicing sebagai putra bangsa, urang kudu ilu kelam. Sebagai putra bangsa, kurang harus ilu. Emang mana itu sieun maut? Sieun maut? Moal lah. Orang maut, orang dikenang nama orang sebagai pahlawan. Yakin siapa yang jamin? Eta masalah belakangan, Jang. Intina urang kudu asup ke tentara rakyat. Iya, kan aman ya komandan. Akil kenal mana teh minta tolong minta asupkeun arurang. Ai, bungeun asupkeun arurang. Soal peperangan mengerikan. Hah, justru eta nu resep. Ah, sembarangan. Cicing siapa orang aku? Ajo ai ngomong-ngomong arurang, gabung jeung nyekel senjata, eta tandana urang siap maot. Demi negara ieu eng siap maut. Aing ge wo geus siap maot. Ajo maneh ge Jang kudu siap maot. Bung Kudu. teu siap karena aing arek ngomong ke aing. Arek asup ka tentara rakyat. Urang kudu siap maot. Selain mereka sadar dulu nih. Mas Adam, tapi mayat nangis kapangi di pinggir sungai. Biadab. Laki Asia serem. Tenang. Orang kalengitan 3 orang anu penting. Mun kieu kekuatan orang mal maksimal. Naon kieu? Kebenaranna urang arek gabung jeung budak ieu jadi tentara rakyat. Urang ge Pak, urang bengiluan medis saya giluan perang. Mana pikir medan perang eta kaulinan? Siap, tidak. Aing ngomong, lamun ilu perang geus siap mati. Apa marana yang siap mati? Siap sudah. Kumaha Pak? Bapak aina latih we eta budak opat. Urang arek ka dieu heula neangan informasi keberadaan. Pak Adi jeung Pak Solikin. Pak, saya tinggal dulu ya. Iya Pak. Apa? Saya kabar tuh, Pak Adi jeung Pak Solikin. Bawa Pak. Sebenarnya Pak orang sedih kalau kita manehna. Orang yang sedih Pak. Selain mereka ge pejuang yang tangguh. Tapi orang dapat informasi lain Pak. Naon eta Pak? Tentang perlawanan Belanda. Urang arek perang Pak. Bener Pak, orang cannya tanggal pastina. Yang penting orang siapkan diri wae Pak. Oke Pak, urang arek ngelatih barudak perang. Pak, orang minta tolong. Baik Pak. Budak eta arek latihan keras. Kira-kira arurang arek latihan naon ya ayeuna? Kana latihan nembak kieu. Sabar aing nyekel senjata. Kayak latihan nu ringan. Kalau mungkin langsung latihan nembak. Jeung awal mah ringan ulah berat. Oh iya, game masih pertemuan awal. Mungkin orang latihan basic. Apa marane siap latihan ayeuna? Siap. Bagus. Apa marane geus siap? Apa marane teh sieun maot? Siap, urang teh sieun maot. Cepat. Ulah main urang Om. Cepat. Ayo semangat. Lain tirik. Jadi prajurit harus kuat. Gunawan, Kuat. kun maneh ditarangkep diinterogasi. Aju marane urang mere informasi rahasia. Siap naik cicing baik. Tidak semudah itu. Maneh diinterogasi jeung disiksa terus-terusan. Jadi orang kudu kumaha? Jadi marane kudu cicing kudu kuat ngadepkeun siksaan. Kudu naon? Kuat. Kudu naon? Kuat. Sakieu karak dicabok. Urang arek nyiksa bisa-bisa. Cukup latihan
penyiksaan ayeuna. Urang arek lanjut latihan selanjutnya. Dasar cengeng. Masih kuat? Masih. Marane kesiap banget jambal saya. Siap. Latihan ayeuna lebih berat karena orang di Baturan Kopaden. Ayeuna marana diarap. Rayap. Cepat. Lambat betul. Cepat, merayap lebih ke sini. Ulasian prolo. Baik, latihan ayeuna dicukupkan. Apa budak bisa dibawa perang, Pak? Pas latihan siapa? Urang sian marana dengan terkenyawa. Urang arek ngalatih lebih keras deui. Latihan naon deui, Pak? Urang arek ngalatih nembak jarak jauh. Saha nu ngajarkeunna? Satu urang, Pak. Bapak ge nembak deket meleset wae. Terus sih Pak, andai pasolikin aya. Manehna beuneu nu ngalatih barudak. Benar, Pak. Emang Pak Solikin penembak gitu. Apa orang dengan penembak gitu wilayah lain? Ulah, Pak. Kurang tempo ya, Pak. Gua mah budak boga keajaiban. Apa? Bapak alami, Pak. Setiap orang eta boga. Baik, Pak. Waktu istirahat beres, waktu latihan. Betul. Piu. Dar. Piu. Piu. Dar. Bangun, jangan malas-malasan. Malas-malasan, oi. Ai keur ngeunang mimpi. Mimpi naon sawo? Saha marane? Ganap, fisikis dah mulai terganggu. Dulu Pak, pas latihan berat teuing. Urang pulihkeun heula we eta budak. Masalah latihan urang belakangan. Iya Pak, baik Pak. Ayo orang kemana Pak? Urang ikut surat. Oh gitu. Urang khawatir lawan Belanda dipercepat. Begitu orang tempo isi surat apa? Menang, Pak. Coba Pak buka, naon isina? Buru Pak. Serius amat Pak, pas nanya kabar buruk. Naon isina Pak? Naon di Pak, naon? Pak serangan, Pak. Orang tuh bisa maca Pak. Urang geus sarua, Pak, teu bisa maca. Makana ieu urang aing ceurik. Aduh, geus bere we kasih Bilkis. Cuma mana yang bisa baca? Bilkis, Bang baca kenya orang kabehna yang ngadenge. Panggilan darurat diberitahukan bahwa seluruh prajurit bergabung di dalam perlawanan melawan Belanda pada hari Minggu. Keluari deui Pak untuk melakukan perlawanan. urang kudu siap mateng-mateng. Orang yang merdeka Pak Duden, Pak Adut. Bilkis geus sadar Pak. Baik, Pak, urang kumpulkeun pasukan. Geus waktuna ngajemput kemerdekaan. Kemerdekaan urang elunya Pak. Hah? Aku geus sadar Pak. Urang hayang ngilu kemerdekaan, Pak. Hah? Oh bisa sadar Pak. Urang ge, Pak, hayang ngilu. Saking hausna kana kemerdekaan, baru udah jadi pulih. Begitu orang siap perang. Pak Adut, baraha orang anu ilu perang di wilayah ieu. Ngawalna 44 orang dikurang supaya di pasolikin jeung Pak Adam. Jadi 41 orang anu siap perang. Urang boga tambahan 3 orang. Jadi nu siap perang aya 44 orang. Kok orang kehitung sih Pak? Ya perintah, Bilkis jadi medis wae. Berarti pas di medan perang mana jadi medis. Baik Pak, baik. Orang bisa ilu perang kan ah? Sebenarnya ragu kieu. Ayolah Pak, orang ilu berperang. Sajalah Pak Duden. Maranet, benar-benar tasian maraot pan. Orang tesian maut. Nilo ratus tahun lebih orang maut. Orang yang hidup kembali. Baik, mun kitu kabehan ilu perang. Merdeka! 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 Ina orang latihan nembak jarak jauh. Wah iya latihan perang,
cara kemari disiksa-siksa. Oh iya latihan resep. Langsung aja latihan. Kau dong isi ujang kemana tuh latihan? Siap, nanti lu perang. Oh, kajon. Aina orang langsung latihan. Siap. Kaiji kuda-kuda marane kudu bagus. Karena antakan senjata ieu sangat keras. Kuda-kuda woi, kuda-kuda. Selanjutnya bahunya kudu tegak. Tegak woi, tegak. Lamun geus siap bergarna kudu ditarik. Marane tempo ya. Coba diri itu tempo mesti pasang genteng. Jeung sasaran tembakna. Jauh amat. Karena lagi latihan. Mane kudu ngagunakeun insting marane. Yang nembak genteng eta sampai ragam. Kajauhan tuh Pak eta. Kadang kau eset. Sekitar 100 meter. Lakukan tahap nu tadi kurang bere. Kuncinya fokus, ujung konsentrasi. Kenapa? Itu cuma contoh. Gak bisa nembak jarak jauh macam mau pasolikin. Paling marane gitu bisa. Tadi orang cobaan Pak. Fokus kill. Mantap ya kill. Paling cuma kebetulan doang, cobain apa wo. Konsen wo. Tau gak cuma kebetulan doang. Kenal nih Pak. Era orang par, gimana ditenen banget orang. Ternyata lebih jago daripada orang. Itu bagus lah Pak. Nanti kelamaan orang setelah tinggal kupas solikin tertutup. Tapi orang era Pak. Padut, coba latih mulai ku Padut dengan keahlian Padut. Pertempuran jarak dekat. Pak pakai golok, bangun coba burucin. Yah, mana kepake di medan perang pas gitu. Atau kepake? Orang sampai pohon merenya mana? Pas solikin jeung paya digeus kembali Pak. Hah? Mereka harus kembali Pak. Alhamdulillah. Akhirnya mereka selamat. Aina ayah di mana? Keliling kampung Pak. Yang saudara-saudara sekalian. Siap. Saudara sekalian, orang arek merahnya ho. Jika Indonesia merdeka, wah bisa bahaya, benar tuh Pak. Betul. Amun Indonesia merdeka, orang bebas. Bisa menguasai tanah orang sorangan. Salah malah orang nu tertindas. Korupsi nu di mana-mana. Nah, di mana selama orang gawe selalu dibayar upah kecil. Tapi naon upah orang dikorupsi. Saha nu korupsi upah orang. Orang-orang sorangan, bangsa orang sorangan. Nyekel kuasa pemerintah Belanda. Terus Pak. nah, solusinya ulah sampai pemerintah Belanda eta pergi di dia. Aya nu ngalawan Belanda orang serang balik. Eta ngaranna pengkhianat pada bangsa jeung negara. Bisa. Ieu lain pengkhianat ngaranna. Di jalan nu baik, bangsa orang can siap lahir. Betul. Mun orang mau pemerintah Belanda, orang pasti acak-acakan. Dari mana saudara-saudara? Sepakat? Sepakat. Naura, si Bil geus ka mana? Gering Pak. Terus mana mau lilu perang? Moal Pak, urang we gantina. Nah, sebaik namanya ulah ilu. Wah, kunaon kitu Pak? Kan urang geus nyiapkeun kabeh. Mana di dia wae? Urang boga pirasat kabehan Moal Pak, urang tetep arek ilu. da perlu palingan ge mana teu berguna. Bergunalah jeung jaga-jaga. Pokona urang hayang ilu Pak. Kira boleh. Latihan deui yeuh Pak. Tarungan jarak dekat menggunakan bambu runcing dan parang. Pakai bambu runcing Pak. Kan orang boga senjata api Pak. Mana bisa menang make bambu runcing. Senjata api orang sangat terbatas. Kelebihan senjata ieu mengeluarkan suara. Pertama-tama bambuna ieu kudu diruncingkan heula. Ia membuat musuh lompat terbirit. Karena bambu ini memiliki bisa dapat membunuh secara perlahan. Kena ditusuk bagian naon? Lebih bahaya tusuk bagian leher. Pak, lamun langsung ditusuk alat vital. Aja neta, cobaan we sorangan. Lamun jeung mainan bisa tuh. Ulah, ieu lain mainan. Ieu senjata yang sangat berbahaya. Perhatikan cara makainya kieu, tusuk sekuat tenaga. Saat ngarorin ke senjata Padut. Langsung tembus langsung maut teh ieu Pak. Maut pasti. Ya ini gantian satu heula. Ina bawa. Mulai lihai marane. Apa benar mentel ke Belanda?
Benar Pak Duden. Syukurna orang teduna naonkeun. Alasan naon Belanda nangkep mana? Cuma diajak ngobrol. Ngobrol masalah naon? Kemerdekaan Indonesia Pak. Mereka arek nyerah. Lain malah arek meletak. Lila deui di dia. Oh, heeh. Mereka embung Indonesia merdeka. Marana arek berkhianat. Dan gitu Pak, ya jeung bangsa orang serangan. Marane embung Indonesia merdeka. Mun marane embung merdeka, mana lain golongan orang. Tenang Pak, tenang heulan Pak. Mampur mana mabur itu. Amun dipikir-pikir, bener sih Pak Solikin jeung Pak Yadi. Masalah dukung Belanda. Setuju sih. Amun mana ki bingung orang. Sebenarnya orang loba alasan dengan lawan Belanda. Alat kekuatan. Muka dua. Sarua anu diomongkeun Pak Yadi jeung Pak Solikin. Gimana di dia? Gerak ke markas. Kor Pak, 30 hiji tentara geus gabung ke pusat kota. Siap, laporan saya terima. Berang ayeuna orang berangkat ke kota. Arang ayeuna arek nyerang militer tentara Belanda. Siap. Urang berangkat tengah bolong ayeuna. Sebelumnya orang areknya merenya ke marane. Kira kelompok iya aya pengkhianat membela Belanda. Bagi anu embung ngalawan Belanda letakkan senjata. Hah? Nuhun Pak Solikin, Pak Yadi. Urang mohon kamarane ulah irukelang. Ieu jeung kebaikan orang bersama. Kurang ajar. Pak, urungkan wae niat Bapak arek perang. Mun memang pas Solikin embung ilu perang, biarkan orang anu perang. Gitu mah. Pas urusan di dia gerakan itu. Gus, ayo orang berangkat. Gitu orang ayeuna berangkat. Siapkan pembegalan. Dan orang ilu Pak. Terserah. Tugas orang istirahat lah. Baik Pak, aman. Para jam deui Pak di perjalanan. Setengah jam deh. Nyampe ayeuna can aya pergerakan musuh sih. Lengah orang kudu waspada. Penyergapan dilakukan siang bolong. Berang ayeuna Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. wah aman tuh. Aman. Terus Pak, tugas orang ayeuna berangkat ke kota.